Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub dan lain-lain sebagainya. Ketika orang mencintai eta kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Abi geus di ayeuna atuh teu hayang ngai kos kitu mah. Lepaskeun dunia. Kumaha lamun dunia loba bae. Masalah tah mah pamere Allah. Aju hayang ngalepaskeun anak kumaha? 4 perkara cek Abu Hasan Asadzili. Jelema bisa hebat teh nomor kahiji di negara lamun aya imamna imam adil mukmin. Nomor kaduana di mana aya walian, nomor katilu di mana aya sidik, nomor kaopat di mana aya pengusaha nu dermawan. Baik di negara maupun di organisasi maupun di kelompok, lamun kumpul nu opat bakal hebat agama. Kaluarkeun dunia. Maksud kaluarkeun dunia teh mama kumaha? Nu aya tasarruf-tasarrufkeun. Nu eueuh ulah jadi pikiran. Ulah nyaho ka jelema cinta dunia jeung henteu tergantung kumaha geraknya nana. Lamun geraknya nak nu loba dunia daek kaluarkeun jang syiar agama Allah nu eueuh teu dipikiran eta jelema di jero hatena eueuh duniaan sanajan duniana numpuk. Tapi lamun aya jelema boga duit 1 juta ge ngan sakadar 50.000 bae sodakona eta jelema nya susah nya cinta dunia. Pan beungeut sia eta kabeh. Beungeut sia eta kabeh. Sia teh maksudna kadu dieu. Eta. Waka kuluhum bah. Waliullah manyahun ka jelema nu cinta dunia jeung teu cinta dunia tina digerak-gerakna. Jai dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah henteu kumaha atuh usaha haju untung aya nu mere dan lain sebagainya. Atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bidzatiha nu dimaksud laisa maksudan bidzatiha. Dunia ulah dimaksud zatna tapi ahwal dunia jadikeunlah jangzadan lil mi'ad. Bekal ke akhirat. Melalui orang boga dunia bisa ke Mekah, melalui boga dunia orang bisa zakat, melalui dunia bisa orang sedekah fakir miskin, melalui dunia orang bisa ngabangun masjid, melalui dunia orang bisa ngabangun majlis. Iyalah laisa maksudan li zawatiha, lain nu dimaksud ku zat dunia tetapi jadikeun sebagai zadan lil mi'ad eta dunia. Di udang-udang ke dunia teh kurang ai lain wayahna mah atuh leupas bae. Sanajan cicing bae ge urang dunia bakal loba maloba nu dedeule gerakna cinta dunia jeung teu cinta dunia. Bukan jeung Rasul maha uninga, para sahabat sangat uninga, para aulia Allah ge nyaho. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam innahu alimun bidzatis sudur. Wallahu a'lamu bimaradiul Qur'an. Sila Muhammad idrika waktune ngimpi akan min sira Muhammad hum ing kufar Quraisy. Allah sapagusi Allah fi manamika ing dalam waktu turu sira anomika tegese turu sira qalilan ingkang setitik. Akhbarta bihi ashabaka maka ngawartaakeun sira bihi kalawan qalil ashabaka ing pirang-pirang sahabat sira atufasuru maka den bungahakeun ya ashab walau arakahum lan lamun ningalikeun ya Allah ka ing sira Muhammad min kufar Quraisy katsiran ingkang akeh lafashiltum maka
yakti borangan sira kabeh jabantum tegese borangan sira kabeh wala tanazatum lan yakti perebutan sira kabeh ikhtalaftum tegese perebutan sira kabeh fil amri ing dalam perkara amril kitali tegese urusan perang walakin Allah sallamakum lan tetapine sapagus ya Allah iku nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh minal fasyali wa tanazzu' saking wedi atawa borangan lan tanazzu' pacekcok innahu ing satuhune Gusti Allah alimun iku kang maha uning bidati suduri kalawan kang anduene pirang-pirang ati bima fil qulubi kalawan barang kang teteping dalam pirang-pirang ati wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur Allahu a'lamu bimuradihi wa idh waqtun ningalikeun ya Allah kumu ing sira kabeh min kufar Quraisy ayyuhal mu'minuna helingung kang mukmin kabeh idil taqaitum waktune petemu sira kabeh ing dalam pirang netra sira kabeh qalilan ingkang setitik nahwa sab'ina aw mi'atin tegese umpama 70 atau 100 wahum alaiutaya kufar Quraisy alfun iku 1000 lituqaddimu alaihim darapun minta maju sira kabeh alaihim ing atase kufar Quraisy yugallilukum lan ngirigakeun ya Allah ing sira kabeh fi ayunihim ing dalam pirang-pirang matane kufar Quraisy liuqaddimu wa la yarji'u an qitalikum darapun yantah berangkat darapun yantah berani ya kufar Quraisy lan ora babalik ya kufar Quraisy an qitalikum saking merangan sira kabeh wa hadza qabla iltihamil harab wa hadza lan utaiki la yugallikukum fi ayunihim iku tetep ing dalam sadurunge campuhe perang falamma iltahama arahum iyyahum mislahi maka samang-samang campuhe harab maka ningalikeun ya Allahum ing kufar Quraisy yahum ing muslimin mislahim ing umpama rarone ya kufar Quraisy kama fi ali Imran kaya barang kang tetap di dalam surah Ali Imran liyaqdi Allahu amran kana maf'ula terpon yentah kana sapa Allah ing perkara kang ana ya amran iku maf'ulan kang den pigawe wa ilallah lan maring Allah belaka turja'u den balikeun tasiru tegese dadi al umuru apa pirang-pirang perkara Gusti Allah teh di dieu nyaritakeun ayat-ayat patali jeung perang Badar. Perang Badarna tos dicaritakeun kamari di awal. Di dieu mah rek nyaritakeun mukjizat Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu patali jeung perang Badar. Badar adalah lembah perairan sekitar 150 km dari Madinah, berarti Mekah lebih jauh. Sebelah barat Laut Merah. Nu diperkirakan pedagang rombongan Abu Sufyan jalan Badar, ternyata jalan pinggir laut. Persiapan anu sederhana lantaran pemaksud perang hanya untuk menjaga kabilah-kabilah dagang pimpinan Abu Sufyan. Tapi ternyata pandangan-pandangan kufar Quraisy pimpinan Abu Jahal CS berbeda. Dianggap Muhammad bakal merangan
berangkatlah rombongan Abu Jahal dengan persiapan anu optimal. Prajurit-prajurit, jurud-jurud tentara anu terlatih diturunkan kabeh sebanyak 1000. Sementara mukminin cuma 300 orang. Jauh berbeda. Ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun bahwa orang lain rek perang hanya untuk menjaga kabilah dagang pimpinan Abu Sufyan, tentu berangkat dengan kuantitas anu saeutik jeung perlengkapan anu kurang memadai. Di Mekah nu sakitu poharana lain bae kaum laki-laki jeung prajurit, bahkan kaum wanita ikut peduli luar biasa lantaran gaung Muhammad di Madinah lain sembarang. Andaikan diantap Muhammad beserta mukminin yakni pengikut-pengikutnya, menurut orang Mekah pasti Mekah bakal dikuasai. Bahkan bukan sekedar Mekah, Jaziratul Arab, Timur Tengah bakal dikuasai ku Muhammad. Bahkan cek Abu Jahal, lain sekedar Timur Tengah, dunia bakal dikuasai. Sebab berbeda gaungna Muhammad luar biasa. Beakeun Muhammad beserta mukminin jangan ada di muka bumi. Masya Allah. Abu Jahal sakitu gemesna terhadap Kangjeng Nabi, sementara Kangjeng Nabi biasa-biasa baik menunggu di Badar. Tetapi Allah menginstruksikan lain. Muhammad, tujuan awal maneh diberi berita bahwa hanya sekedar untuk menjegal qabilah, tetapi kelangsunganana lain eta perang. Muhammad Kangjeng ge sarua manusiawi, sahabat ngan 300, perlengkapan tidak memadai, kurang lengkap. Sahabat dalam perang encan begitu terlatih. Informasi ti Gusti Allah anu disampaikan melalui makhluk Mekah, ternyata Mekah bakal merangan Muhammad di Badar sebanyak 1000 anu terlatih, perlengkapan anu luar biasa memadai, amunisi-amunisina pohara. Bahkan untuk merayakan kemenangan biduan-biduan teh geus dipersiapkeun. Masya Allah, geus dianggap bakal menang perang Badar. Tidialah Kangjeng Nabi terus tabarruk ka Gusti Allah. Gusti, hamba-hamba Gusti andai kata dibeakeun saat ieu teh kapan manusia-manusia brilian, pengikut-pengikut anu ka Badar teh andai kata lenyap di muka bumi, deuk saha anu neruskeun lalakon agama. Ancaman-ancaman Abu Jahal di Mekah tanu sakitu poharana, lain bae sahabat anu deuk diberesan sim kuring ge deuk diberesan. Cak Gusti Allah, Muhammad atupan maneh titah berangkat di Mekah ke Madinah teteh deuk disalametkeun, hijrah teh disalametkeun, moal diantep Muhammad maneh deuk disalametkeun ke cara kaula cek Gusti Allah. Ulah kudu kaharti, lamun kudu kaharti bae eta mah atuh pagawean orok. Oh nuhun Gusti, nuhun aya kitu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya. Ulah kudu kaharti. Segala rupa ge lamun kudu kaharti ku otak urang mah atuh moal beres. Tinggali lalakon demo kamari emang kaharti ku urang ge moal. Lalakon ieu pemerintahan, ieu negara, gerakan-gerakanana loba nu di luar konstatir manusia. Isu kumaha, bulan hareup kumaha, tahun hareup kumaha, nu bakal dihareupan ku dalam langkah pilpres kumaha. Urang lamun ngandelkeun otak urang atuh cilaka, desas-desus. Boh, informasi ti sisi ti gigir, geus mah munafik, geus mah penjahat, geus mah PKI, embalaya. Lamun urang terus mengikuti eta, keder urang, imam moal ka manadak PKI geus ambalaya. Ci, atuh tenang-tenang saja.
urang kan boga Allah sahanu nyaho nu PKI beneran ku galedeg kabeh ge atuh babari atuh beda we ka Allah ngadoa ka Allah Gusti PKI beresan Gusti bahkan nu lain PKI ge hambak pengacau mah ji kuari beda setis gerakan sah sakedeung deui bakal aya berita nu dahsyat ulah kaget bakal aya berita nu dahsyat ulah kaget politik waktu kos kitu ngan sok amati ku urang gerakan Wahabi di Indonesia ndek mewahabikeun Indonesia wahabinisasi waduh geus ambalaya berhasil encan leuwih awal deui kres teh kris saya nyalahkeun ka aing heran. Kristenisasi di Sambalaya jasa dengan berbagai cara. Dan kuari mah rada lulus etik, rada lulus. Sebab kiaina geus cium tangan ka haritan. Acak-acakan geus asal geus kos kitu teh. Acak-acakan. Nah. Kemudian Syiih. Siapa yang ada Syiah dong Syiih? Haji atuh. Ya Allah, artinya Syiah teh Syiiun, Syafi'iun, ngaji teu ngaji mah kos kitu. Ulah sok loba omong. Tah. Ieu teh geus dimodalan triliunan rupiah. Kuari geus ngabogaan titik-titik untuk mensyiahkan Indonesia. Terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Ieu teh geus ngabogaan titik-titik. Kumaha tah? Kiai-kiai kan diberi informasi ku para kiai di anu nyaho atuh tenang bae sakulat teh ajeuna kudu jadi Syiah masalah ajeuna urang teu jadi atuh masalah cepan sih mah kiai mah tenang ya atuh bingung-bingung amat Syiah na ge can aya Syiah na ge can aya ka karak desas-desus doang ka beungeut aing mah can aya kira-kira aya tampil kuy ye emang aing sieun kanyana pan jadi ieu urusan agama ku aing bakal dibalas ku tampiling sebab naon aing ngadu masalah eleh kenyana mending gelut jeung aing sebab naon di tukangeun aing loba jasa jawara tuh siapa yang bisa nyontes ya gelut siap malu mending teu dibayar oleh kitu lain tabatu jawaban tidak ilmiah tutama jawabanana lain kitu tenang bae sih Wahabi jan kumaha Syiah jan kumaha atuh geus bae nyana ngayakeun gerakan urang ngayakeun gerakan deui nyana ngayakeun gerakan anti zarah atuh urang orok ajak zarah nyana gerakanana anti muludan ayo urang muludan nu bede atuh kitu ngadu kitu bae heulana geus nyana ngaharamkeun zarah geus jana ulah disolateun leses diceun ka ditu ka laut sia mah kitu bae moh di urang batu zarah waleureun-eureun ya pemimpin zarah ge untung Pak moh Kangjeng Nabi teh nuju kulem di patempatan anu biasa di tempatan di Badar harita kemah saaya-aya tapi antara sare jeung teu sare Kangjeng Nabi teh dibere ningali ku Gusti Allah masyaallah karim ialah mukjizat ditingalikeun ku Gusti Allah Quraisy kupar Quraisy ka Kangjeng Nabi dina setengah sare Kangjeng Nabi teh geuninganan ku Gusti Allah ditingalikeunana teh qalilan saeutik sabanding jeung kaayaan mukminin bahkan leuwih saeutik Kangjeng Nabi gugat teh masyaallah senyum-senyum jeung seri-seri langsung ngagerokeun para sahabat teh surti lantaran Kangjeng di mana kos kitu teh ya berita ilahi langsung caralik sadayana sahabat Kangjeng Nabi ngadeg di payunanana di hareupeun para sahabat nyaritakeun
nabi mah Gusti Allah ningalikeun kasim kuring aya naon Gusti Rasul Gusti Allah teh ningalikeun kaayaan kaum Quraisy pimpinan Abu Jahal nu deuk perang jeung urang teh korenganan qalilan saeutik sabanding jeung urang geus atuh ai kitu mah ulah sieun urang sapira 200 300 lawan cak sahabat Kangjeng Nabi teh ka Nabi Rasul ar-ru'ya haqqun lin Nabi impian nyata jelas pasti benerna ka Nabi dengan berita ti Kangjeng Nabi bahwa Quraisy anu bakal perang jeung mukminin cuma saeutik kuantitas bilanganana atuh pasuruh sahabat bungan ya 300 sikap ke urang kabeh tanpa senjata 300 habis ke urang dengan penuh keyakinan ku Kangjeng Nabi di bejaan saeutik Kangjeng Nabi ngabejaan teh lain sambarangan ngabejaan ternyata ti Gusti Allah atuh sahabat nu tatadina sieus berani nu tatadina borangan sigel nu tatadina kurang sabar jadi sabar jeung tawakal wow satu suara siap Masya Allah nang saha eta kos kitu lamun lain nang Allah nang saha walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr lamun dikira-kirakeun Gusti Allah nempokeun ningalikeun ka Kangjeng Nabi tentang serangan-serangan nu bakal nyerang junud-junud tentara kufar Quraisy pimpinan Abu Jahal didelekeun ku Gusti Allah ka Kangjeng katsiran loba atulah pasyiltum maka niscaya sadarieun borangan aranjeun kabeh Muhammad bahkan wala tanaza'tum pacekcokan perebutan antara berangkat perang terus perang jeung ulah teh meureunanan patarikar ieulah rahasia walakin Allah selamat cuman Allah hendak nyalametkeun aranjeun kabeh dengan cara Allah ulah sok pukar pikir Allah dek nyalametkeun aranjeun ku cara Allah sakumaha Allah dek ngayakeun anjeun ku cara Allah dek nyihatkeun anjeun ku cara Allah dek ngageringkeun anjeun ku cara Allah ku ari Allah dek nyalametkeun ka anjeun ku cara Allah walakin Allah sallamakum sebab naon innahu alimun bizatis sudur sebab Allah lah nu maha uniga kana isi kandungan hate urang saha nu nyaho iwal ti Gusti Allah kandungan-kandungan isi kolbu rakyat Indonesia andai kata penuh kekhawatiran Allah maha uninga kemudian tina kekhawatiran eta pasti mengadakan rujukan perkumpulan elit politik jeung elit politik deui para hoas jeung para hoas deui para radikal jeung para radikal deui masyarakat jeung masyarakat deui lantaran di jero kolbu bangsa Indonesia aya kekhawatiran ngayakeun musyawarah Allah nu maha uninya dengan gerak itu nang saha gerakna lamun lain nang Allah ketika Allah dek nyalametkeun bangsana aya bae pitulung sarua jeung ketika Allah dek hancurkeun bangsana sulit untuk ditulung hanya Allah innahu alimun bizatis sudur untung di Indonesia masih keneh loba kiai-kiai nu ikhlas masih kena loba politisi anu setengah ikhlas jasa mau malaya pedagang nu ikhlas dermawan nu ikhlas dengan etalah bisa teger negara tunggu bantuan Allah lamun Allah dek nyalametkeun gampang walakin Allah sallamakum di antarana babarieun Gusti Allah ningalikeun ka Kangjeng Nabi rombongan kufar Quraisy kadeleuna saeutik padahal 1000 tapi nu kadele cuma 200 300 bahkan lain sakitu 70 100 Masya Allah kan saeutik jas tuh andai kata didelekeun loba lompat mukminin loba jasa Quraisy bahkan persiapan geus pohara jasa amunisina ge atuh geus moal kateter perlengkapan urang daripada bunuh diri balik pasti gitu
tetapi Allah dek nyalametkeun kadeleuna saeutika. Wa idzurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila. Ieu sebagai mukjizat deui ngarah jadi perangna. Ingat anjeun Muhammad ketika Allah nempokeun ka anjeun kabeh terhadap kufar Quraisy ayyuhal mukminun. Idzil taqaitum waktuna anjeun paamprok campuh dina peperangan dina matana qalilan saeutik. Sakadar 70-an atau 100-an padahal eta teh 1000 kadeleuna teh ngan sakadar 70 kadeleuna ngan sakadar 100 nu pertama ditinggalikeun kadeleuna 300 kabelah dieuna 200 kabelah dieuna mah ku Gusti Allah ditinggalikeun teh langsung ka sahabatna tadi mah Kangjeng Nabi ku ari mah sahabatna ditinggalikeun ku Gusti Allah rombongan Quraisy teh hanya sekadar 70 kakerot sahabat kabeh paling loba 100 anu sieun kabeh sahabat sikat habis musuh Allah sekedar 70 sekedar 100 sikat habis ulah diayak ke dalam dunia bayangkan 1000 tapi kadeleuna 70 mukjizat Gusti Allah dumanta kiai lamun geus katayakan hizib baharna kiai geus katayakan hizib saipina kiai geus katayakan hizib nasorna ketika manehanana aya di lapangan perang deui jelema 1000 kadeleuna ngan ge 2an tiluan jeung kadeleuna deui lain gede jelema teh sagede beurit tah lamun urang geus kawirid hizib bahar hizib saif hizib nasor kadeleuna jelema geus kasagede beurit geus jadi kakarake lamun gedean ulah maka perang debatak tunggu komando waliullah lamun lain waliullah bisa perang liilai kalimatillah kudu ahli Allah perang napasna naon ieu napasna teh ieu mah perang mah limbah jawara turunkeun limbah pabrik teh mah urusanana jawara turunkeun teh mah kos kitu langsung ngajakan kiai bobolokot teh kiai tungtung nama untung henteu teh kiai bloon teh kiai urusanna limbah urusannya perpolitikan hanya pergeseran kursi ulah diajak kiai khas mah geus nyana bae teh mah urusanana si ditikem dirinya si dibacok politik bak Sunda hayo geus si ditempas dan lain sebagainya ieu cabut ieu asupkeun urusan nyana teh mah tapi ketika napas agama kiai nu kudu turun ketika liilai kalimatillah kudu kiai ngan kiaina ulah kiai si eta atuh ai kudu untung basa karung 2 karung teu beres atuh mah kos kitu kiai anu daek berkorban anu embung dibeli karak anu nyana dibere ilham ku Gusti Allah tuturkeun ulah sieun teh kos kitu mah zaman perang urang 45 melawan musuh Allah melawan Belanda lain saeutik dongeng kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tasikmalaya termasuk Tangerang anu masyarakat ditampung di imah kemudian kiai nama cicing bae kita arasup ka meja masyarakat ieu di dieu Sukamantri asup ka dieu ka imah Abah Haji teh ieu imah tah aya meja naon ieu Belanda nyeret asup ka dieu ka kolong meja sagede kolong meja ku sadesa coba pikir ku otak nyana ge di jero di kolong meja ngarobrol bae kieu ieu teu sadar nyana bahwa nyana di kolong meja tolol teh coba atuh biasa ayo asup ka kolong nyumput mana nyumput di dinya ayo nyumput nah sadesa nyumput kabeh ka dinya ka orok-orok tinggal Abah Haji mah ngobrol jeung Belanda aya masyarakat di sini atuh bagaimana kelihatannya sama bos tadi pada masuk sini nggak ada coba lihat coba di duluan ku jalan ke kamar pada kemana itu ya gitu. Belanda konyong teman Belanda geus teu lihat kabeh keluar deui geus beres eueuh kaluar dulu ngaburu dulu imah teu bahi sadesa tak eta teh kaharti kuy ai Allah dek nyalametkeun mah atuh babari bae masyaallah karim da ieulah ulah Kangjeng Rasul luhur teh ingat utama ulah zaman para aulia Allah di zaman Abu Hasan Asyadzili di zaman Imam Mursi di zaman Ibnu Athaillah di
zaman Syabdul Qadir Al-Jailani atawa wali sanga Syekh Maulana Hasanuddin ketika memberantas Inggris emangna ku manusia nurunkeun angin ti Gunung Karang, nurunkeun krikil ti Gunung Karang. Ketika satu utusan dekat Demak kahalangankeun ku tentara Inggris, utusan Syekh Maulana Hasanuddin dihalangan ku tentara Inggris, sedangkan ieu kan urgen kudu datang ke Demak. Nah di dieu Syekh Maulana Hasanuddin nyambat angin jeung krikil ti Gunung Karang darat teu puguh teu karuh. Anu datang nama seorang wali datang sorangan kadinya kunaon si golepak tentara Inggris. Moal kahartiku ieu lamun Allah deuk nyalametkeun. Mentak pasrahkeun ka Gusti Allah. Ulah sok ngandalkeun ijazah. Santri anu teu naon datang ka imah kuari magahan ngaji mobil boga imahna agreng anu sakola babarengan jeung nya anak kuno jadi karyawan ngaletakan sapatu bos. Pikir kotak di dunia keneh ge. Ye di dieu sia seuri-seuri balik basa rakola deui. Maksudna lain basa kalau kayakinanna lempengkeun ka Gusti Allah. Didelekeun ku Gusti Allah langsung ke sahabat. Tadi kan ke Kanjeng Nabi tadi mah. Walau arakahum mun Allah ningalikeun ka anjeun Muhammad ieu mah wa yurikumuhum tuh. Ingat Muhammad ketika Allah nempokeun ka ranjeun kabeh para sahabat ditempokeun ka para kafir Quraisy ternyata kadeleuna saeutik sakadar 70 sakadar 100 wahum alpun padahal mas 1000 nu manta ku Gusti Allah ditinggalikeun saeutik teh lituqaddimu alaihim supaya maju berangkat perang ulah sieun. Haju ku Gusti Allah teh deui dimodelkeun abeh jadi perang wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ngadadak di Gusti Allah mere saeutik dedeuleuan ka para mukminin di mata-mata para kafir Quraisy. Kufar Quraisy ge neuleuh ka para mukminin teh saeutik deui. Kan lamun mukminin deuleuh kufar Quraisy saeutik, kufar Quraisy deuleuh mukminin saeutik atuh can jadi eta perang. Emang nu dimaksudna gendek dijadikeun ieu ku Gusti Allah perang teh ieu teh meme campu perang kadeleuna saeutik maksudna supaya berperang liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah deuk ngalaksanakeun urusan nu Allah deuk dipigawe yakni deuk diperangkeun mukminin jeung musyrikin jeung kufar Quraisy. Nu dimaksud deuk dimenang nu dimaksud diperangkeun supaya kajahoan kaistimewaan mukminin saeutik bilanganna tapi menang dalam perang deuk tembongkeun eta. Lamun mukmin deuk ditembongkeun menang deuk ditembongkeun jaya atuh emang nu Allah ieu aya bae ke jalanna. Sabalikna lamun deuk dielehkeun kayakeun kayaning dina perang Uhud lantaran kabita ku alam dunia atuh di dinya teh tergelincir eleh mukminin. Mantak Alkitab sijal perang kadang menang kadang kalah tergantung kumaha keyakinanna lain bilangan jeung lain kekuatan tetapi keyakinan ka Gusti Allah da Allah mere keyakinan ieu teh rahasia Allah dedeuleuan sakitu lobana kok disaeutikeun. Okos jelema da diangkat jadi waliullah hudang ti peuting teh dibere daek bae jeung dibere berani bae sanajan aya nu paeh ti sisi ti gigir teh henteu kagentaran ku ayana pocong-pocong. Henteu gentar ku ayana kuntilanak, teu gentar ku ayana garong-garong. Iya atunya namanya na aing mah aing deuk ka Allah. Sugan dibere keder cangcen henteu hudang mandi wudu Allahu akbar. Dibere daek deui maca sholawat teh eta, dibere daek bae deui zikir. Nang saha eta lamun lain kayakinan. Jalamun dipaksakeun mah tuh gering. Kamari ge anu maksakeun hudang mandi. Kuari geus aya diusah deui insani. Kunaon dia mabok tahajud. Iya bae teh pitulung Allah ulah sambarangan menang hawa nafsu, ku hawa nafsu mah capek kabeh ge. Ya ibadah make fikih mah capek lamun lain make thariqah. Maka pikir batu capek sebab diatur ku pikir takbir dah diatur babacaan dah diatur capek biasa tapi lamun geus tak pertengahan ka ditu ngeunah sebab lain dirina perasaan tuh dina ilmu hakikat eta kos kitu masyaallah
Imam Abu Hasan Asyadzili boga murid ngaranna Imam Mursi. Imam Mursi boga murid ngaranna Ibnu Athaillah. Imam Mursi urang Maroko ngan pindah ka Mesir. Cicingnya di Mesir, terus boga pemajikan. Sanggeus boga pemajikan ngajar ngaji. Di samping ngaji tauhid fikih, istimewa ngaji ilmu hakikat. Tidinya Imam Mursi inget ka guruna nu aya di Maroko. Lantaran boga madu asli, resepen pisan guru mun ngadahar madu asli, resepen teh lain menikmati, ingat ka Kangjeng. Sebab Kangjeng suka pisan ngadahar madu asli. Maka dikirimkanlah 2 koli ku Imam Mursi penting yen surat. Sebab dikirimkeunana teh lain endek melalui manusia, lain dek melalui jin, tapi langsung ka Gusti Allah. Dina suratna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekhi. Terus di jerona bahwa kaula ngirim madu 2 koli lewat laut. Wassalam tilmizuk, wassalam murid bere Mursi. Langsung dikalautkeun, ditepak doang laut. Ieu pangadatangkeun ka nagara Maroko. Ya, sing hade awas ya mun teu datang diancam sa ku aing. Teu wali mah kos kitu. Subkeun ka laut. Masya Allah. Ari Imam Mursi penting teh kapan sok ngalayangnya nama ke tempat-tempat murid ka wali-wali. Hiber. Kakarak gedeg hiber jol bae. Syekh Abu Hasan Asyadzili hiber pakai jubah putih. Assalamualaikum. Kaget ya. I guru. Maneh ngirimkeun eta 2 koli madu melalui laut aing nyaho. Ngageter murid. Ceh. Aju maneh ku ari deuk hibran. Ndek ngalayat ka murid-murid perkumpulan di sekitar ieu nu aya di Yordan, nu aya di Mesir, nu aya di Mekah, nu aya di Madinah, nu aya di Yaman. Mursi leutik tah makos kitu. Aing guru sia bisa aing ngadatangkeun sia ku ari ti Mesir ka Jabal Qop. Ti Jabal Qop ka dieu deui bari teu kudu ka mana. Percaya sia kae? Oh, percaya jasa. Ieu ulah waka dilakukeun ye kikiriman madu kos kieu ye. Atuh pentingan kene sia bae ka aing ka ditu hiber daripada ka murid-murid sia. Pohoan murid kita poho murid. Aing madu dikirimkeun ka laut aing cenah hiberan tolol teh jebae. Tuh. Aing sia teu boga adab. Sia bisa kitu teh kapan ilmu hakikat teh ti aing. Atuh kunaon dikirimkeun ka laut teh aing teu nyaho. Hampura mama. Hampura. Nah. Sia yang dijatakeun ka Jabal Qop, ti Jabal Qop ka dieu teu kudu ingkah, bisa. Ke bama bisa kos kitu kunaon? Lantaran surga Firdaus geus disanggakeun ka kaula. Murid-murid anu bakal asup ka surga Firdaus teh geus dipasrahkeun ku Gusti Allah. Tetapi kaula mah embung lantaran ja Kangjeng Nabi ge henteu kitu ngan kula mah teu leupas ti Kangjeng Nabi. Eueuh hiji perkara sadetik poho ka Kangjeng Nabi, titik sakitu bae. Mantak nanaon ge selalu niru Kangjeng Nabi. Iyalah jelema anu niru ka Kangjeng Nabi pasti Kangjeng Nabi na dibere mujizat nu niru-niru ka Kangjeng Nabi, nyiplak ka Kangjeng Nabi dibere karomah kajen kukumaha. Gua ngabaikeun guru sih kade. Hamburat. Geus, eta mah naon karang-karana madu mah engke dicokot ku kula geus. Ulah ya dicokot mah ulah. Geus salama berarti hulang murid mentah hampura geus beres. Langsung hiber deui. Syekh Abu Hasan Asyadzili langsung di laut yang muncul di mulut Maroko. Cik Abu Hasan hai madu
ngomong sia ngomong barang ngomong teh nyaritakeun keaslian madu jeung henteu nu hiji ieu asli nu hiji teu asli kita bisa ngomong ta madu bisa ngomong kula asli ieu mah madu ieu nu ieu mah kula mah campur cenah teh tah dibalikeun deui ku Syekh Abu Hasan Azhar he madu bebeakeun ka murid sia ka ditu bejakeun ka nu ngirim sia murid aing bahwa kula teu ditarima lantaran teu asli beakeun nu ieu mah dibawa ka imah nu ieu barang datang itu Waalaikum salam masuk ayo masuk aduh tuh urang mah assalamualaikum teh paling ge si mbak urang mah assalamualaikum teh paling ge babaturan paling bahaya nu lagi assalamualaikum biasa tamang guys nah ieu aduh kula kita balik deui ku guru kula Syekh Abu Hasan Az-Zahir kunaon emang lantaran kula ditanya keaslianana aju kula teu asli Masya Allah karim isin amat nu hiji deui mah asli teu kacampuran alhamdulillah cak muridna nu hiji asli nu hiji henteu dibalikeun deui nyaho nu asli nu henteu pan urang mah kawin ge isi budak bener henteu ya hese urang we isi nurut moal ka aing ieu sabenerna mah aing ai beungeutna mah bogoh nu sabenerna ngan ieu Lampung ieu asana nu enggeus bado nyeri hate ieu Lampung ieu teu ya padahal di Lampung ya tuh aya nu bageur 1000 hiji lah tah ilmu kewalian makan gos kitu Masya Allah karim urang nyaritakeun peperangan nu dipimpin ku wali sanga ke iraha deui atuh sarua ketika maju ketika mundur sesuaikan jeung perintah Allah nah ieu kuari langkah-langkah di Indonesia teh kan keur diopenan lantaran sangat dahsyat kecurigaan pesimis urang geus mengarah alamun peduli kumaha ayalah insyaallah lalauna untuk menyelamatkan bangsa jeung negara ketika Allah neuk nyalametkeun aya bae ketika Allah moal nyalametkeun atuh kandas tinggal urang mangadoa mudah-mudahan Indonesia saralamet mudah-mudahan bangsa Indonesia saralamet negarawanana saralamet jalan lujur ulaya indikator sehingga urang hirup di Indonesia sakumaha perjanjian karuhun urang merdeka zahiron wa batinan kan geuna ya urang sadu keur main aku Masya Allah iyalah para aulia Allah urang lamun nyaritakeun kagagahan wali kagagahan ibadah baheulana masa si Abu Bakar Siddiq bah saaya sarakaat bisa saquran 2 rakaat saquran deuk kumaha ngujina tahajud teh 2 rakaat sarakaat saquran deuk kumaha coba aya deui tadarusna penting saquran bedang saquran ayo urang mah kadang digecek-gecek waduh urang mah Quran eta ka leungit teu daekeun hayang sabulan sakali ge tamat Quran kumaha di mana Qur'ana meureun lain bulan Ramadan mah rada deres bae waliullah mah kos dararit Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anu ngirim susu geus dikirim ka Abu Bakar Siddiq lantaran Amirul Mukminin manehanana aju sahabat teh nu ngirimkeunana langsung diinum lek ba'da isya setelah diinum lain rarasaan lengplek kalazatan tafakur ke Allah leungit Masya Allah jeung Abu Bakar Siddiq ya Masya Allah ke ba'da nginum susu teu kadeuleu Allah nu biasa teu pernah teu kadeuleu Allah teh ku bantah hate ieu mah teu kadeuleu sama sakali sahabat di luar seueur nu ngirim susuna aya keneh dirinya langsung nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ngadoa ka Gusti Allah nu biasa ngadoa ka Gusti Allah Allah na kadeuleu ieu mah kan henteu langsung tetep ngadoa kadeuleu jeung teu kadeuleu mah urusan kula pamere Gusti tapi ari urusan Allah mah kan ningalikeun bae ka Gusti ka abdi Gusti
nyanggakeun sadaya-daya. Ieu teh ya sabada ngaleueut susu kiriman sahabat Gusti teu katempo ku abdi. Ayalah nyulusup ngaranna Ilham Rahmani asup ka jero qalbu Sina Abu Bakar Siddiq. Colok 3 kali. Beres. Selesai doa kadeuleu ku para sahabat. Langsung dicolok ku Sina Abu Bakar Siddiq. Diutahkeun. Tak kalaluar susu kabeh. Aya nu ngalarang Tuhan kan teu meunang. Makanan kudu dicolok. Lain deui urusanana. Cik Sina Abu Bakar Siddiq kepan deui beritana. Kaluarkeun kabeh. Setelah dikaluarkeun kabeh satetes-tetes acan Allah kadeuleu deui. Kakarak dirinya pidato Abu Bakar Siddiq bagi jelema nu berhikmah hati-hati tina makanan. Dicabut kalazatan ibadah. Dicabut kenikmatan zikir tafakur. Ia melalui pencabutan etala siksa bagi jelema-jelema nu berhikmah. Hati-hati makanan jeung minuman termasuk pakaian. Lantaran jadi gangguan karena kalazatan ibadah ka Gusti Allah. Atupan kuari mah kiai nage diberean ku bupati. Malah proposal sabarapun kamaripun. Oh, sakali ngariung 3.000. 3 juta minta tambah deui. Eta kan teu beres. Makanan anu asup di pamarentah geus moal beres. Cak kula moal. Yakin moal. Sebab pajak. Kiai nu sok ngadahar duit di pamarentah deleukeun datang ka lazat bagi ibadahna moal 100%. Lain sombong 100%. Seluruh waliullah nyaritakeun. Sina Abu Bakar Siddiq bae, Sina Abu Bakar Siddiq tang ngadahar susu pamere orenganan ditanyakan ku Sina Abu Bakar Siddiq, "Ceng, mun cara kurang, ieu susu nu saha nu abdi?" Haji eta kumaha kok bisa naon karangarana ngahalangan ki? Wallahu alam cek enak. Ieu mah embe abdi diperet-peret ku abdi disanggakeun ka tua jasa kitu. Abdi henteu macem-macem. Doa deui ka Gusti Allah. Allah nangis katingali ku Sina Abu Bakar Siddiq minta penjelasan secara hakiki Gusti ari ieu susu kunaon bisa kos kitu. Oh embe nanya tuan kajukut batur. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ndek jadi ahli hakikat teh geus lain sambarangan emang kumaha gitu. Badak lamun aya jelema ngaku-ngaku ahli hakikat atawa katempona kurang berhakikat tapi nya gabrus bae duit pemerintah dilebok kunyana, duit teu karuhan dilebok kunyana. Bohong kata kos. Tama lain ahli hakikat, hakeko. Dukun tama kos itu. Masya Allah. Teh, iyalah. Ketika Abu Hasan As-Sadzili diberi informasi ku salah satu muridna, mama hampura murid-murid anu lain maku abdi tos dipandu sesuai jeung perintah mama teh. Alhamdulillah aya dina kausulan ka Allah, baik anu ustad maupun anu kiai, anu salalantri pedagang-pedagang ya alhamdulillah loba anu diberekan nikmatan tadarru ibadah ka Gusti Allah. Tapi aya hiji kiai teu daek usul-usul ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Di mana? Tuh di Uzbekistan. Sangarana Pulan. Datang langsung ka ditu. Kabeneran nyana keur aya di sawah. Assalamualaikum. Salam. Oh, ama aja. Ayo maneh keur di dieu keur naon ieu maneh di dieu keur naon? Nyawa. Maksud nyawa naon? Apaan? Embe ge kudu diberenya tuan. Geus kula ieu telanget tangan kanan paranteneangan jukut jang maraban embe. Urang mah pajar kitu bae, maksudna mah lain kitu. Sia mah kudu dijabarkeun hese jeung bodoh mah. Maksudna leungeun katuh ieu jang dagang, jang usaha, neangan penghasilan, jang ngahirupan awak. Jadi awak teh dianggap embe. Leungeun kenca disembunyiikeun untuk tadarru ka Gusti Allah. Maksudna henteu dipake digawe, berarti bagi dua. Hakek asli nama bagi dua, berarti
ieu teh ajang 50% usaha, 50% ibadah. Aya eta nu dileungeun maneh naon cek Imam Abu Hasan Asyadzili. Ieu hasil tani abdi bubuahan. Jang naon? Jang para pembe. Nyana maksudna jeung pamajikan jeung anak. Kuari lain urusan hasil-hasil kos kitu gampang. Tapi maneh teh ieu teu daek usul ka Allah. Leuwih berat ka dunya. Batan ka Allah. Tasbih mah dibabawa. Ceramah mah sapeuting 3 panggung. Oh, riungan mah geus pohara, ngaji mah pohara, tapi hate maneh ka dunya bae. Iya tuh kumaha cek jan lamun teu ka dunya mah pan boga, tak kudu boga tanaga, kudu boga anak, boga pamajikan, bahkan boga incu kumaha. Nah, guys, ngomong jeung nu kos kieu mah hararese. Sebab dalil ngabereleng bae. Dalilna ngabereleng bae, jang diri lah, jang pamajikan lah, jang anak lah. Nah, ya, guys, kieu bae. Balangkeun coba eta bubuahan, balangkeun. Balangkeun set jadi orai karak dauleng cokot imbung sih ai tadi cokot eta teh bubuahan imbung jadi si besi nyantok nah sia ieu kiai kagegel orai kabeh kagegel orai tak kiai teh bentukna Avanza bentukna Fortuner bentukna naon deui gara Pajero bentuknya naon deui hayu ngomong sia cokot tete orai cokot mu jeung besi nyantok gede oraina gede deui jeung calana pae kieu deureus sabun teh calana bae cokot percaya ieu guru maneh cokot ulah sieun sakumaha nyokot Kangjeng Nabi Musa ketika itekna dibalangkeun jadi orai cokot deui cokot huluna hulu aduh hulu dari cekel jadi anggur deui jadi apel deui jadi sagala rupa deui tah ku ari mah terserah maneh hakikatna ieu bubuahan ternyata orai maksudna kabeh kieu henteu tergantung kumaha jiwa-jiwa anu aya di batin. Aya nu dibalangkeun jadi orai, dibalangkeun jadi buaya, dibalangkeun jadi maung, dibalangkeun jadi kadal dan lain-lain sebagainya. Ketika orang mencintai eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Abi geus di ayeuna atuh teu hayang ai kos kitu mah. Lepaskeun dunia. Kumaha lamun dunia loba bae. Masalah tah mah pamere Allah. Aju hayang ngalepaskeun anak kumaha? 4 perkara cek Abu Hasan Asyadzili. Jelema bisa hebat teh nomor kahiji di negara lamun aya imamna imam adil mukmin nomor kaduana di mana aya walian nomor katilu di mana aya sidik nomor kaopat di mana aya pengusaha nu dermawan baik di negara maupun di organisasi maupun di kelompok lamun kumpul nu 4 bakal hebat agama kaluarkeun dunia maksud kaluarkeun dunia teh mama kumaha nu aya tasarrufkeun nu eueuh ulah jadi pikiran ulah nyaho ka jelema cinta dunia jeung henteu tergantung kumaha geraknya nana lamun geraknya nu loba dunia daek kaluarkeun jang syiar agama Allah nu eueuh teu dipikiran eta jelema di jero hatena eueuh duniaan sanajan duniana numpuk tapi lamun aya jelema boga duit 1 juta ge ngan sakadar 50.000 bae sodakona eta jelema nya susah nya cinta dunia pan beungeut sia eta kabeh beungeut sia eta kabeh sia teh maksudna kadu dieu eta wa kuluhum ba eta waliullah mah nyahoeun ka jelema nu cinta dunia jeung teu cinta dunia tina digerak-gerakna jae dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah henteu kumaha atuh usaha haju untung aya nu mere dan lain sebagainya atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bizatiha nu dimaksud laisa maksudan bizatiha dunia ulah dimaksud zatna tapi ahwal dunia jadikeunlah jangzadan lil mi'ad bekal ka akhirat
melalui orang boga dunia bisa ke Mekah, melalui boga dunia orang bisa zakat, melalui dunia bisa orang sedekah fakir miskin, melalui dunia orang bisa ngabangun masjid, melalui dunia orang bisa ngabangun majlis. Iyalah laisa maksudan li zawatiha, lain nu dimaksud ku zat dunia, tetapi jadikan sebagai zadan lil miad eta dunia. Di udag-udag ge dunia teh kurang, ai lain wayahna mah atuh lepas mae. Sanajan cicing bae ge urang dunia bakal loba maloba nu dedeule gerakna cinta dunia jeung teu cinta dunia. Bukan jeung Rasul maha uninga, para sahabat sangat uninga, para aulia Allah ge nyaho. Nah, ilah soal-soal mukjizat, ilah soal-soal karamah, ilah soal-soal maunah. Ulang menyaritakeun seputar mukjizat Kangjeng Rasul luar biasa. Atuh mukjizat bae moal kaharti ku akal. Sebab naon Kangjeng Nabi Ibrahim dibeulem ku naon kerek di jero seuneu. Haju tangkal apel tangkal anggur jararadi. Sanes 40 poe teh cak Raja Namrud. Buka pasti geseng. Ku naon keur kerek kesangan. Kesangan indah teh masyaallah tatangkalan jararadi. Bingung Raja Namrud. Mukjizat. Ketika Kangjeng Nabi Yunus lantaran aya hawa nafsuan saeutik tanpa bebeja heula menghindar ti kaumna ti Ninawi, maka nyana disiksa ku Gusti Allah secara zahir dibalangkeun ka laut. Asup ka jero beuteung laut nun, tapi justru di jero beuteung nempo Allah. Teu kaharti ku urang di dasar laut nempo Allah. Kanjeng Nabi Musa titah mudajat ka Gunung Tursina, mun urang geus pernah jalan Mesir, Yordan, bakal ketempo Gunung Tursina. Masya Allah gersang anu luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Musa datang ikhlas nalik berangkat set mukalamah jeung Gusti Allah kharra sa'iqa, justru di gunung nempo Allah. Kanjeng Nabi Yusuf secara zahir dianiaya, tetapi ketika diasupkeun ka sumur basil di jero cai henteu bisa napas sangat luar biasa, cicing di luhur batu. Justru kapanggih jeung Allah di jero sumur. Mantap ulah kaget lamun kadeulina secara zahir keur dihinakeun, buat teuing aya dina kabahagiaan, buat teuing keur kabeneran, keur hina jasa orenganan keur aya dina kasukaan jeung Allah. Sebab kos kitulah para waliullah bahasa Nazazili dek ziarah ka guruna sanggeut ziarah hayang marilu kabeh. Seunggeusna hayang marilu teu bisa katahan milu. Aya meureun bangsa sekitar 50-an mah milu. Begitu datang ka makom, aduh, cek Abu Hasan ieu zarah teu beres ya. Lantaran aya jamaah-jamaah anu sangat cinta dunia. Ayeuna Abu Hasan Asy-Syadzili nemuka baju, set kabeh dibuka, make ihram doang. Make baju ihram doang, ketika make baju ihram kunaon murudul di gunung-gunung di mamanan sasalaman kabeh. Ribuan jelema bingung murid-muridna. Geus beres sasalaman lobaan para wali-wali Allah nyana karek make baju biasa deui. Kan ditanya, "Mama, kunaon sih make bubuka?" Lantaran mama ieu sabenerna mah ngadidik marane. Maneh mah beuh ibadah teh kudu make sorban nu bagus bae. Buh pakai baju kudu mahal bae. Samping lamun teu tamer teu jadi. Maneh mah pohara jasa. Kitu keneh kendaraan. Nah eta teh hahalang ka Allah mantap kudu dibuka. Ieu baju teh jadi penghalang. Nya maneh sebenarnya mah geus ketika make ihram maka langsung ka Gusti Allah. Datanglah para wali-wali Allah. Tuh, urang makan kudu make jas bae. Oh, mun teu make jas atana kurang pede. Aduh, Masya Allah. Ya ecek-ecek tau jelema kos gitu kan. Masya Allah. Dari makhluk kayak gadel ku makhluk deui. Tah, batak urang ihram teh lepaskeun urusan dunia. Ya Allah, ya Rabb, cara-cara ibadah ka Gusti Allah. Mantap para waliullah lamun ti peuting kadang-kadangnya nama make kaos ibadah ka Gusti Allah. Beda jeung pikih. Pikih mah bersyukur make baju nu bagus lantaran diberen imat ku Gusti Allah. Tapi lamun kagak bawa ka jero hate keur tahiyat ge bagus amat ieu baju mahal gara ieu baju. Manya ibadah kos kitu.
bekas pakai baju nupang jorena kaos nupang jorena loba nu make ihram bae ti penting waliullah urang lamun ka Habib Lutfi ka ditu nyana make urang mah di dieu make jas make samping bagus nyana make kaos aju samping na sebelah tuh ari nu dijarahan kurang sebelah bajuna ai urang gagah jasa horenganan ai hatena mana jeung Allah ai urang mah jeung artis atuh pan tololan urang panjana seuri bae nyana teu make kopeh-kopeh acan urang mah udang-udang podeh Pak sewaktu-waktu seperti itu eta teh ya maksudna gadidi ka urang nah perjalanan Kangjeng Rasul mah langsung dipantau ku Gusti Allah peperangan Badar katingalina saeutik ku Kangjeng Rasul teh bahkan katingali ku para sahabat saeutik bahkan para kufar Quraisy teh ningalina deui saeutik ka para mukminin akibatina titinggalian kedua belah pihak saeutik terjadilah peperangan kitulah Gusti Allah dek jadikeun peperangan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula memang dek dijadikeun ku Gusti Allah dek dipigawe ku Gusti Allah eta teh titinggalian memeder perang barang perang falammal tahama arahum iyyahum mithlaihim barang berperang beda kufar Quraisy ningali mukminin nu tadina saeutik ternyata 2 kali lipat nyana kadaleuna ieu dikitukeun ku Gusti Allah 2 kali lipat nyana mawa 1000 titinggalian kufar Quraisy mukminin teh aya 2000 2 kali lipat nyanang kan gimbir wah lobaan amat padahal mah malaikat tarurun ti langit ngebantu prajurit Badar atuh itu sahabat ge kaget bah kagetna teh di luhur kuda saya aya atau lempang saya aya encan ge dibacokeun geus paeh teu heula kakara kieu doang pedang itu geus paeh ih bacana kumaha sih heran teh sahabat ge aing mah perang ki resep cek kana ieu atuh resep teh atuh pedang di kieu-kieu bae tadi kitu-kitukeun pedang teh asal ditikitukeun paeh sageukeun paeh pikeun paeh hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Nabi ieu sih kumaha lalakon gara teh kos kitu teh ngan aya suara-suara di luar suara makhluk biasa isaha aya nu nempo sosok gitu kuda gitu ditumpakan ku jelema make jubah hejo aya nu nempo aya nu suarana doang kagetlah sahabat paraeh kufar Quraisy termasuk Abu Jahal selesai bebeja ka Kangjeng geus surti maneh manggih kaanehan kan mohon aya suara-suara kan mohon aya nu nempokan maka jarubah etalah bantuan Allah malaikat diutus padahal mah teu kudu kitu Gusti Allah urangna bae dijieun gagah tetapi kos kitulah sunnatullah Allah dek nyalametkeun ka urang maka Allah lah anu bertindak geus Allah dek nyalametkeun urang babarieun Gusti Allah mah musuh kadeuleuna saeutik urang kadeuleuna saeutik ketika der musuh neuleuh urang teh lobaan atuh der bae tah ieulah rahasia di balik rahasia nu urang teu bisa mukakeun hanya Gusti Allah nu boga mantap wa ilallahi turja'ul umur ka Gusti Allah hungkul dibalikeun sakabeh perkara tinggal urangna bae kuari urang tata keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang diberi cinta jasa ka Gusti Allah cinta pisan ka Kangjeng Rasulullah Muhammad cinta jasa urang ka khulafaur rasyidin cinta urang ka para aulia-aulia Allah cinta urang ka para sholihin sehingga urang di akhirat dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Rasulullah babarengan jeung ahli Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala leuwih-leuwih urang cinta ka ahli Badar sebagai pejuang anu tidak pernah terlupakan di dunia sampai kiamat. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma dzikra. Tawi ikilah iki kusuji babala tetap ing dalam mertalakeun barang kang den tuturya ma fi malahinir rum. Dalam pirang-pirang peperangan negara Romawi wa tawaturiha lan tumpa-tumpane malahi matada'il umam ala ahli Islam ngajake pirang-pirang umat ingat sa ahli Islam
fihi al hadits sabiq akhir al bab qablah ikut tetep ing dalam bab tawi hadis kang dingin dalam akhir bab qablahu ing dalam sadurunge bab wa fil hadits lan ikut tetep ing dalam hadis utawi anna Rasulullah satuhuna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kangjeng Rasulullah satu salihukum Rum besok bakal darame ing sira kabeh apa negara Rum ahli Rum sulhan aminan kalawan damai kang aman sumatagzuna antum kali-kali merangan sira kabeh antum tegese sira kabeh wa hum adaw le utawi ya Rum iku ngamusuhan ya Rum pun sorun maka den tulung sira kabeh tuk namun lan den jarahi sira kabeh lan den untungaken sira kabeh tus lamun lan den salabatkeun sira kabeh sumatan saripuna kari-kari mego sira kabeh hayatan zilu malam maranggon sira kabeh mabarahin zi taluli ing dalam padang kang anduene luhur yarfa'u rajul maka ngangkatkeun sepong lanang baina ahli salib as-saliba dalam antarane ahli salib ing salib ya gulu maka ngucap rajul gulibas salib wis dan lindih apa salib yagdabu rajulun minal muslimin maka bendu sepong lanang kang tetep saking muslimin payaku maka ngadeg ya rajulun minal muslimin ilaihi maring ar-rajul payadba'uhu maka nolak ya ar-rajul ing ar-rajul baina ahli salib pa inda zalika maka ing dalem nalikane mangkono yadfa'uhu yazurrum perang apa ahli Rum paya camiuna lan kumpul ya Rum lil malhamati kadua peperangan payatuna tahta samani larayah maka pada nekatar kaya Rum ing dalam asor-asor 80 bendera tahta kulli rayatin 12 alfan ikut tetep ing dalam saban-saban asor-asor saban bendera uti 12.000 zada Abu Daud uhi sampai Imam Abu Daud tasurul muslimun ila aslihatihim lan bergerak murantak sapa muslimun kabeh maring pirang peperangan muslimun payuk tatwaluna maka den bunuh ya muslimun kabeh fikirullahu ta'ala tilkal asabah bisyahadah maka ngamuliakeun sapa Allah ta'ala ing mangkono asabah kalawan syahadah wa fi riwayatin ukhra lan ikutin melawan kagone li Abi Daud wa ghairihi kada Imam Abu Daud lan Abi Daud anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gola lan ngucap kanjeng Nabi al malhamatul kubra afatul Konstantinia utawi peperangan kang gede lan den bukakeun den bongkar Konstantinia wa khuruji dajjal lan metu dajjal fi 7 asyhur ikut tetap ing dalam 7 pirang-pirang bulan wa fi riwayat Ibnu Majah dan ikut dalam riwayat dari Ibnu Majah wa Tirmizi bainal malham wa fatil Madinah itu ikut tetap ing dalam antara perang lan dan bongkar Madinah situ sini utai 6 pirang tahun wa khuruj dajjal bisabi halan betune dajjal ing dalam tahun kang kaping 7 di awal bab jaritakeun tentang peperangan jeung tanda-tanda peperangan dilanjut ke urusan tentang kamonesan muslimin dalam perang kemudian terjadi kekalahan kejayaan Islam dicaritakeun ku Kangjeng Nabi khairul qurun qarni sumayalunahum kurun Kangjeng langsung informasi ti Allah kurun sahabat masih deket ka Kangjeng Rasul kurun tabi'in hanet jeung para sahabat atsbat tabi'in masih keneh luar biasa tidinya kabelah dina pacacokan setiap 100 tahun bakal muncul seorang pejuang bakal muncul seorang pelopor di Islam baik eta kelas internasional maupun nasional di tiap negara bakal aya la yazalu mati zahirina alal haq wali-wali Allah setiap 1 abad bakal muncul baik di perpolitikan di perekonomian di perbudayaan di berbagai ilmiah aya baik adapun lila jeung sakedeungna tergantung kumaha Gusti Allah muncul terus sampaikeun ka zaman Wali Songo setelah 500 tahun dunia dikuasai ku Islam perpolitikan jeung perekonomian budaya sangat menguasai di mana-mana
duit anu berlaku adalah duit dinar, duit dirham. Tetapi tidak sampai 1 abad Kristen menyerang kembali per detik ieu encan menyat deui Islam. Aya muncul, coba sekedar muncul, aya muncul, coba sekedar muncul. Teu kaget bagi kiai-kiai nu sok macaan tafsir, teu kaget kiai-kiai nu sok macaan hadis, teu kaget kiai-kiai nu sok macaan sejarah. Lantaran setiap kejadian horeng geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh nu kaliwat. Ialah mujizat Kangjeng. Mere informasi ti Kangjeng datang ka Kangjeng Nabi Adam, samemeh Kangjeng diinformasikeun. Samemeh Kangjeng aya apaleun Kangjeng. Datang ka penciptaan pembuatan Kangjeng Nabi Adam dicaritakeun ku Kangjeng. Di zaman Kangjeng geus puguh dicaritakeun. Sabada Kangjeng terus nyaritakeun bakal kejadian anu bakal kejadian anu bakal kejadian eueuh nu kaliwat datang ka kiamat. Bahkan alam barzakh ku Kangjeng Nabi dicaritakeun, alam mahsyar, timbangan, jembatan Shiratal Mustaqim, alam akhirat, surga jeung neraka geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Tinggal saha nu dibere hidayah jeung henteu na nyanggakeun ka Gusti Allah. Informasi mah geus kumplit, baca elektronik, komo ayeuna mah HP jeung sajaban. Tergantung kumaha perlindungan Allah nyalametkeun ka diri masing-masing. Mudah-mudahan urang kabehan dilindungi, disalametkeun sehingga urang mah beda jeung batur. Batur mah abrut-abrutan, urang mah tetep make filter. Sebab urang aya anu naungi ialah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu babrek jaritakeun kejadian negara Rum, peperangan Romawi. Jeung tawaturna ngajak umat atas ahli-ahli Islam. Fihil hadis as-sabiq akhir al-bab qablah, masih patali. Dina hadis ieu aya kecapan anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ieu satu salihukum rum sulhan aminan. Orang Romawi kekentongna Kristen Rum anu kuari peradabanana poharat Roma, Mekah negara Islam, Roma negara Kristen. Seluruh Injil, Taurat, Zabur aya di Roma. Apaleun nya bahwa Zabur, Taurat, Injil telah disalin oleh Al-Quran, tetapi nyana melihat sebelah mata. Bantak loba anu arasup Islam ketika membaca Injil asli, Taurat asli. Benediktus ge asup Islam, termasuk Paus masih cuman teu jelas. Nah, loba pisan Inggris, Jerman, Amerika, pembesar-pembesar Kristen warasup Islam. Tetapi terlepas tidak penganiayaan jeung pembunuhan, urang kumaha Lady Di, urang kumaha termasuk Stephen, urang kumaha Kit Stephen dan lain-lain sebagai warasup Islam. Dipersulit kehidupanana seperti Muhammad Ali dibuat ke Parkinson. Kemudian penyanyi nu ternama nu sok ancul-anculan teh Michael Jackson sarua. Engge cek sia. Tuh. Gitulah orang-orang kafir luar biasa, penganiayaan termasuk jelema-jelema nu meunang hidayah. Tetapi hampir karuat kabeh.
Wari dipersulit mantan petinju kelas dunia Mike Tyson. Nyana berkomentar sangat dipersulit. Kesalahan seetik wahara, tetapi besar hatinya. Lantaran nyana guguru torikohna di Muhammad Ali. Nyana bertorikoh di Muhammad Ali Saziliyah. Muhammad Ali teh torikohna Saziliyah. Mantak tadi dibahas Saziliyah tetap ulah elek Muhammad Ali dia. Muhammad Ali jadi wali. Mun cara wali teh mah wallahu alam teh nu nyaho kawalianana nu jelas mah lamun urang maca manaqibna pohara Muhammad Ali. Perjuangan Islam di Amerika teh lain lalagaan. Setelah nyana bertorikoh Saziliyah. Boga murid eta lah Michael Jackson Mike Tyson mantak nyana wasiat nyana mun kula dikuburkeun nu nguburkeunana murid kula nu ngaran Mike Tyson atuh dikuburkeun urang mah secara zahir kan biasa bae horenganan Mike Tyson teh geus bisa hiber namun naik kapal babari amat ka hiber teh Masya Allah. Terus pergolakan politik, pergolakan ekonomi, budaya, mual eureun-eureun. Terus bae di zaman Kangjeng Nabi Adam geus mulai pertempuran antara putra jeung putra. Terus di zaman Kangjeng Nabi Idris diangkat Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh geus disiksa umatna. Urang sisa-sisa penyiksaan kaum Kangjeng Nabi Nuh. Alhamdulillah ambalayah deui. Setiap nabi diturunkan penyiksaan terhadap nabi jeung umat pohara. Paling dahsyat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Lanjut terus ke Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Terus dilanjut ke kunjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur dahsyat-dahsyatna penginjil di Mekah, penginjil di berbagai negara. Pertaurat jelas cerita teh. Injil Taurat ahli kitab disebutna campur tepuguh arah di tengah-tengah carut marutna pembudayaan ideologi jeung sajabana lantaran anu berlaku hukum rimba saha kuat eta nu menang saha gagah eta nu menang rimba ngaranna di tengah-tengah carut marut budaya ideologi ekonomi tepuguh aturan muncullah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun ku urang Mekah anu sakitu panasna adat anu sakitu poharana sahaok kadua gaplok tapi Kangjeng muncul di dinya ulah aneh. Setiap rasul dilahirkan seperti itu hampir. Ketika Kangjeng Nabi Musa alaihi salam lahir ke alam dunia dek ngalawan Fir'aun justru dihirupeunana di ais ku Fir'aun. Orok-orok sekitarna Mesir, Yordan bunuh kabeh. Justru nu bakal ngelehkeun Fir'aun di ais ku Fir'aun. Iyalah keistimewaan Gusti Allah nyieun seorang prajurit propor, seorang brilian ulah kaget di ais, diasuh, batur, dibunuh justru nyana dihuapan. Kangjeng Nabi gitu makna sorangan dan lain-lain sebagainya. Ih teger hate ulah cang cahaya Kangjeng Nabi lahir yatim urang mah kuari lu cenah kula mah ya budak bara-bara perang budak karena ditinggalkeun ku kolot bae geus pantogeun kas lawang sia ku aing. Gedul. Kok malah mau naik kiai leungit motor aja cari ya. Nges. Men tadi ka ditu ka Zaki. Ulah cari ulah gelur perjuangan terus. Engke loba nu ngahihile dan kaje terus bae. Hayu satungtung can diusir mah hayu bae. Ngomong mah hampang. Satu salihukum rum
lantaran gerakan-gerakan Kangjeng Nabi pohar sehingga tumbang musyrikin kafirin kufar Yahudi di Madinah lari ke Israel, lari ke Roma, lari ke Eropa. Didinya nyana lain salari-lari nah orang membangun kekuatan. Kangjeng geus nyarita gulibatur Rum bakal hancur ku dahsyatna kekuatan mukminin dipimpin ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in kalah bakal Rum terjadilah tidinya eleh lah Romawi gulibatur Rum bi adal tidinya bakal terus ngayakeun perdamaian eta sakadang Rum ahli-ahli Romawi teh minta perlindungan kaum mukminin minta perdamaian supaya disalamatkeun sulhan aminan ulah datang ka dihancurkeun dihabiskeun atuh terus alhamdulillah mukminin mah piawai leuleuy nu penting mah ulah aya gerakan-gerakan nyerang ka mukminin kafir teh tidinya terus humatag sunantum bakal parang anjeun teh wa humadau ahli Rum bakal ngamusuhan ka anjeun perang dahsyat kembali engke fatun sorun maneh menang wa tugnamun untung dunia akhirat tuslamun disalamatkeun selesai dunia dikuasai ku Islam zaman tabi'in. Nu muncul raja-raja ngan dua Kisra jeung raja kabeh di berbagai negara muncul laletik-laletik terpengaruh sumatan soifuna tuluy maneh baralik kabeh dengan kemenangan mukminin terus ibadah ka Gusti Allah perjuanganna dilanjutkan terus. Ternyata warenganan orang Kristen mah orang Yahudi mah terus baik nyana nyeun akal-akalan kumaha kahayangna ayeuna mukminin teh loba nu laleupas tina nyeklan kakuatan perjanjian Al-Qur'anul Karim kabong broy ku kamewahan aya anu dicicingkeun dina kedudukan aya anu dibere dunia kumaha kahayangna diloloh ku orang Rum hayang kakayaan tah hayang kakawasan tah dibere diajak kerjasama akhirna atuh manehanana aya kalonggaran kuari manggeus bergaining antara Islam jeung kafir zaman eta aya bahasa saling menghargai jeung saling menghormati mata Kangjeng Nabi nyaritakeun setelah kemenangan hatta tanzilu maneh caricing bi marajin talul di tempat padang anu luhur dua arti luhur tempat luhur wawasan dibere kaluhuran pangkat dibere kaluhuran dunia ngahijilahnya nanti boga rasa janasa aing teh hebat kuari mah boga kedudukan bahasa bibir nama ieu teh jang berjuang aing boga kedudukan jang memperjuangkeun lamun henteu kitu mah engke bakal nanyana nakal aing boga dunia jang berjuang hayu we terus kos kuari we kiai dibere ku harita nu jang berjuang moal beres agama dibere ku musuh moal beres blon dak ye kos eueuh deui bae pengusaha Islam mani luluh baju cium tangan deui cium tangan masyaallah kamari orang ka ibu urang sarereha cium tangan geus babari teh mah istighfarana gampang tipu doli ge geus istighfar wae cek heeh lamun naik deui mah tuh tuh nah terus dibere ya karim
tidinya ngarasa boga angin deui Kristen teh Yahudi teh atuh payar paur rajul baina ahli salib seorang lalaki teh ngangkatkeun salib deui diangkat Kristen bisa ngangkat salib deui anu tadina salib tumbang tidak ada persaliban di dunia gereja mana bae boro-boro di daerah-daerah rumna ge tumbang salib teh salib sama sekali lantaran Islam kabombroy dibere ieu daek dibere itu daek dibere ieu daek dibere itu daek nyana merasa aman sebab pengamananana eta lalu disumbang punya anak salib naik deui Masya Allah karim yarfa'us rajul baina ahli salib as-salib fayaqulu cek manehanana gulibas salib hei salib geus hancur ulah ditaekeun nyana ngomong geus kitu aya nu ngomong deui jelema jahe salib ulah ditaekeun awas geus hancur salib mah tetapi payaqulu rajulun minal muslimin seorang lalaki ti golongan muslimin nu kabere anu kasumbang nyana payakumu naik nangtung fayad panguhu cek nyana teh ulah coba-coba urang hirup teh ulah sok sangeunah-ngeunah urang bae urang kerjasama atuh nyana-nyana urang-urang geus kabere mah kos kitu teu bisa ngomong cau bae Masya Allah kari ieu horenganan lalakon lah kos kieu atuh komo kuari atuh komo kuahari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam. Urang lamun seputar Indonesia kuari. Seputar Indonesia teh kuari, urang muringkak bulu atuh nu endek berjuang Islam nu halangan Islam. Nya nama hanya sakadar mere tah si eta bere, tah organisasi eta bere, tah pemimpin eta bere. Islam ieu muncul tah dengan ilai kalimatillah. Henteu hayang negara teh negara Islam tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam Al-Quran dihina Kangjeng Nabi dihina urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung ti Kangjeng Nabi nu mere petunjuk dihina Quran anu jadi paduan urang dihina nyawa taruhanana ketika orang berangkat lain deuk naon hanya jangan menghina Al-Quranul Karim nu ngahalanganana si eta nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren boga majelis ta'lim boga majelis ta'lim boga pondok pesantren mudirun tanu ngahalanganana Masya Allah karim satu sisi urang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos kitu masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di sini pulanglah ke Arab aing kadadengekeun bae ku ceuli aing teh teu miceun aing baliklah sia ke Arab je atuh sia ge urang REC modar balik sia ka ditu pan eta urang lamun di layanan jadilah gelut tetapi orang minta ka Gusti Allah supaya tidak ada huru hara tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk tuh sia masuk ka leuwih ngaminan lah dasar sia mah hasud lain aing mah lain kos itu mancing sia aing mah mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah ihdi qalbah ya Allah bere petunjuk ya Allah minimal sumutna ngomongnya na saya kan muridnya Gus Dur atuh Gus Dur bae Islam wali sia mah murid kafir ye sok sangeunah-ngeunah bae ini dari Gus Dur mah muslim sia lamun sia nutur Gus Dur Islam atuh sia cabok wae sia tutungtung nama aing nyabok deui bae ieu emang nu keur marayan di luhur teh presiden nu keur marayan di luhur teh wakilna nu keur marayan di luhur menteri-menterina nu keur marayan di luhur MPR-na nu keur marayan di luhur DPR pusatna nu keur marayan di luhur gubernurna bupatina emang urang sebagai rakyat teu nongton teu neuleukkeun kitu keluar teu ti aturan Pancasila keluar henteu tina NKRI keluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam awas ya parangsana
Ibu Pertiwi lain miliknya anak nu urang kabehan ku dipertahankan ku urang. Polisi nyebutkan awas jangan keluar ke NKRI. TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI. Pemerintah gitu kene ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblog atuh jaya aturanana NKRI mah atuh kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI. Ini udah keluar disatukan polisi asa pa NKRI na pugu korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi wis geter bae tanda teh jujur berarti nyana asal naik motor polisi bae balik deui lah kunaon rumit yang polisi mah berarti tanda teh jujur. Jo okos kiai datang wah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang berarti teu jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatanganana. Ketika teu hayang teu jujur berarti tinggal kitu bae sok nyalah-nyalahkeun sasaha. Beuh. Atuh perasaan. Masyaallah karim. Tah, lamun geus kos kitu berarti kadatangan pengacara teh pang blu-blu da. Hakim komo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana gendut beuteungna gendut di Jakarta gendut beuteungna geus bisa diobatan ka mana-mana akhirnya abah diondang dari itu kura-kura leutik keneh atuh biasa abah mah teu bisa nanaon ieu tita dicekel embung cak abah besi tepa aduh ada seri lain dibere cai bae cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageun salamet ka dieu 7 turunan kula dibere hayang jadi hakim anak kula ijo kula deuk tobat ka Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan Campung Lampung. Nah, ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur, nu tasawuf ge aya polisi. Ten pusi mah aing ngayakeun sageus eueuh baheula bae menghukumi sendiri blon sia. Je eta polisi tidur tasawuf eta. Ih sok sabarangan. Niat daya keneh. Jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nu rada bae murada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebabnya geus kabere kabombroy kitulah yagzurun fa inda zalik ketika terjadi penolakan seperti itu Rum kembali memerangi Islam wa yatami'una kumpul lil malhamati untuk peperangan payatuna tahta sabani raraya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera kos kuari percis aku mahanu dicaritakan ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah. Seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah. Berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian gogo mahage kullu rayatin istasyara alpan setiap bendera 12.000 sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000 ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatihim berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi
untuk melawan melalui persenjataan anak bayak tapi luar perang lah nyana, otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kukula dicaritakeun zaman Kennedy terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagai bisa memeh peperangan terus teu eureun tetapi mukmin setelah wali songo ka dieuna teu pernah menang lantaran urang kabombroy ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, neuk pimanaan bisa menang atuh. Pimanaan. Urang tadi bae geus Sina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq kuda teu nyaho. Nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allahna, lamun lain tabarruk ka Gusti Allah, menta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal. Kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal. Jadi balain embena deui mah urang nu mapal. Malah digebakeun ge teu daekeun ngingkir. Teu daekeun ieu mah digebakeun heuy, da kawan ka pendopo heuy. Atuh dia aing-aing di. Teu daekeun nyinggir. Heuy, atuh kapan kiai si ka DPR. Geus, lain deui ieu mah zahiron. Ndeu kumaha luhurna janyana nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus. FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuanganna saat ieu maksudna kapan aman-aman bae. Ieu kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia. Sementara isu-isu PKI kok diantep bae sih, malah anu ngaisukeun ada di penjara encan diadili. Ieu cak urang kumaha ieu kula mapan bodoh, urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih. Nah, mulai berangkat ti dinya ngadoa ka Gusti Allah, hanya Gusti lah anu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah, abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah ye bodoh, tetapi dina pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Anu triliunan rupiah, iya KTP aman-aman saja. Kamari nu maling sepeda, irung pindah. Jadi katukang ka dieu. Deuk kumaha lalakona. Anu triliunan, anu miliaran, Masya Allah, aman-aman bae. Bisa kakapalan ka dieu ka ditu. Bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mamana. Anu maling sepatu, ceuli pindah. Deuk kumaha coba? Ieu nagara naon di negara urang. Nah, tetapi kan orang tuh bisa sakitu nyangakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa. Berenang dieu teh ku zalimna kiai, termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim. Gusti tuduhkeun, ulah sampikeun ka disiksa, ulah sampikeun ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa, lelempangan. Habib Lutfi lempang. Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tito. Itu siapa yang salah setik bagian tuh, Masya Allah, harajasa. Tato lempang, Gatot lempang, SBY lempang. Mulai berangkat anu boga Nasdem saha. Palo, kamari geus dicukur janggotna. Palo ge geus frustasinya na. Siapa pacar beneran bae di dieu anu kos palo dicukur. Siapa otakna pendek biasa aja. Di pondok di dieu ge aya anu kos palo. Nah, kemudian atuh ayeuna Prabowo. Nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Nu mantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Ku sakitu bae ge pan urang ngeunaheun. Kakarak sakitu bae ge tah ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing. Ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede. Nah, ieu kan aya hawa deui. Oh, berarti horenganan keur main di jerona.
Keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam ke Sumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang, bersatu babarengan di jerona engke aya walian, aya kiaian, 4 perkara sakumaha tadi. Imam mukmin anu adil, aya walian jang ngatur-ngatur secara ruhani, aya sidikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. 4 perkara eta lamun aya di negara selesai negara. Nah, urang makan teu nyaho kuari tenang. Engke muncul deui, tenang, engke muncul deui. Nah, ieu lah keayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae. Nu salat bae tenang bae gelanan. Hayuh bae aya nu ngurusan, saya mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae. Itu bagi-bagi tuh urusan urang kayak lamun dititah demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Masya Allah. Nah iyalah iya keayaan wae tapi udah lil malhabah fayatuna tatusaman yang kul raya naon gitu tahta kulli rayatin 11 alfan. Ternyata setengah 11 wazada wallahu alam.